Sugri para wargi subangga kiwari Mang Dedi atuh baris neruskeun hanca carita yang beunghar dina bagian anu ka-57. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ka-50 Pedaran Mang Dedi kebegat ku wanci dina mangsa bedarkeun kaayaan alam ti beurang di lembur Ciburial, khususna atuh ka Ki Rawit anu harita nuju narekahan bapana Jang Aruji nu katelah bah sarijan supaya cager dina kasakitna. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita langkung paos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti beurang di lembur Ciburial. Manuk recep di sarada patembalan jeung pada baturna. Hayam jago kongkorongok ting kalawung mata kelar jeung mata kuaas. Ngan harita di imahna Jang Aruji khusus namah di imahna Bah Sarijan loba jalma peda eta kadatangan ku jitangtungan aki-aki nu mawa tongkat atawa itik. Horeng si mana horeng eta aki teh aki rawit teh anu mangkuk di Gunung Parawit. Dibawa ku Jang Aruji ka lemburna pikeun narekahan kasakit nu jadi bapana. Harita teh atuh aki rawit geus aya di buruan imahna Bah Sarijan metakeun aksina, padahal mah aki rawit teh deuk nanyakeun kata tongkat anu katelah si Wanara. Malah pok aki rawit harita ngagareneng ngomongna teu kadenge ku nu sejen. Wanara, ulah main kapituduhnya hanyaon tu bade nu hage keur nyageurkeun Abah Sarijan. Kuliah main tasangkan di bejaan ku mangrupa kalangkang dina cai nu ayeuna baskom teh. Ayeuna pisan buktikeun. Getruk ci aki nenjrag taneuh ku tongkatna. Lobana 3 kali ditotogeun kana taneuh saluju jeung amanat ti nu merena nyatana Ki Mandahong. Sanggeus kitu mah kalawan loba omong deui geuwat si aki asup deui ka jero imah Bah Sarijan. Langsung muru baskom anu dieusi cai teh anu ngabagu gigireun anu gering ditempokeun atuh ku batur anu hadir di jero. Kabeh ngarasa penasaran hayang nyaho kana hasilna tina pagawean aki rawit. Sanggeus diuk pok aki rawit harita. Yang Aruji, Lo abdi ge. tapi tingali dina baskom. Nah aya naon di dinya? Aki rawit nitah ka Aruji. Bari gek diuk sila mendekok menerkeun diuk anu tadi. Meureun ngajemprak ayeuna mah. Gancang atuh Aruji harita nempo baskom nu diisi cai. Barang breh jelas tur sidik pisan. Aya kalangkang dugan kelapa hejo jeung daun jawer kotok lobana 7 lamar. Atuh menikeun kacolohok Aruji teh. Hookeun nempo kajadian kitu. Terus tanggah kana langit imah. Bisi di luhur aya anu ngagantungkeun seureuh atawa jawer kotok. Tapi ukur aya teh lampu gantung we wungkul. Aya naon yang sin sidik. Sabab eta pilandungan tuang rama anu kedah dipilari ku Jag. Cek aki rawit nanya deui pok atuh dijawab ku Aruji. Loh Ki,
aya kelangkang duwegan kelapa ejo. Jarang daun jawer kotok 7 lambar. Nah naon ieu pihartos sedanaki abdi entuk terang ya. Aruji kalah malik nanya, ari nu sejen penasaran tinggodomang nempo baskom. Jelas tur sidik pisan omongan Aruji teh bener. Bagja pisan Jang. Tah eta nu kedah dipilari teh. Buktikeun ayeuna. Urang jeun lanong tuang rama. Moga-moga hin enga jaman. Loh, iya, mangkahi keun ku abdi urang putoseun. Aruji teu inget kana kacape. Hatena ngerasa bungah. Hardak kene kenceling indit sorangan deuk neangan daun jawer kotok jeung duwegan kelapa hejo. Di buruan imah emang seueur jawer kotok majang. Cek hiji lalaki ngabejaan ka Aruji. Atuh Aruji bungahin langsung muruk ka imah eta jalma. Ari anu ngariung di dinya kabeh jiga nu panasaran. Teu sirikna pilih genti nempo baskom. Tetela anger keneh we jiga tadi. Tatingali aya duwegan kelapa hejo jeung daun jawer kotok lobana 7 lamar. Ngalangkang we kalawan jelas pisan. Teu samar teu mata keragu-ragu. Atuh puguh we sarerea ngarasa helok. Teu ngarti ku pangabisana eta aki-aki. Anu bisa ngabuktikeun kitu. Sarerea muji kana pangabisana. Sarta gede pangharpan yen aki rawit jigana bisaeun ngubaran Abah Sarijan anu gering. Malah anu gering oge bunga harita teh. Lantaran kusakitu oge geus matak gede hate, timbul kapercayaan yen eta aki-aki teh bener-bener boga pangarti anu luhur. Tekung selila guru jag atuh harita jang Aruji geus datang deui berijeng napas hahehoh bakat ku capek tapi bunga. Jika nama limpang nage rusuh dah hayang buru-buru ngabuktikeun sangkan bapana tareh cager. Geek diuk berijeng reng hapranjung song mikeun daun jawer kotok jeung kelapa hejo. Nyokot bajagjang pares duwaganyana sarta daun jawer kotok anu 7 lamar teh rius. Sup asupkeun ka jero duwegan, urang galokeun. Cek Aki Rawit papatah deui prak dijalankeun ku Aruji. Dibantuan ku adi-adina teu lila. Geus beres, sor dibikeun ka Aki Rawit. Adia kayang, urang jampean heula. Cek Aki Rawit jika bisa ngajampe. Duwegan anu geus campuran daun jawer kotok ku Aki Rawit di jampean. Geger nyaman we jiga nu sumuhun ngajampe. Padahal mah teuing buat teuing nyabat-nyabat Raja Siluman we meureun ngagegeh di Gunung Parawit. Menta dibantu sangkan Mbah Sarijan dicagerkeun ka sakitna. Lantaran manehna mah teu boga jampe nanaon. Sanggeus rengse nyambat-nyambat ki Mandahong. Pok ngomong ka Aruji. Yang Akeke
Ya cai duagan kucekeun deui sing galo jeung daun jawer kocok. Mun geus kawilang galo pisan sina dieut ku tuang rama. Najan seubeuh oge wayahna beakeun. Da moal macakna naon sok. Prak jalankeun. Moga-moga hasil. Loh, Mangkaki, ku abdi bade dijalankeun. Cek Aruji terus ngalaksanakeun parentah Aki Rawit. Sanes kitu seleuneu ngadeukeutan ka Mbah Sarijan pok harita. Bah, abdi berantos hasi melarian lantong. Mangga kuraleueut yo. Wayana beseepkeun sadaya entong disesakeun bati kitu pisan. Papatana si Aki, bah. Oh, yang ngabak diinum tapi kebeak areng. Sabab abah jak-jager uber naon ieu berubah kadidaan. Asta matak jag-jag bae. Sok kajeukeun. Cek nu gering bari jeung terus nyengkatkeun maneh. Dibantuan ku anak-anak tanu sejen. Pada nyekelan tak-takna. Sanggeus kitu tanggah notor cai duagan anu dicampuran jawer kotok. Da teu meunang dina gelas cenah atawa dina wadah sejen kudu langsung ditotor didinya keneh dina kalapana. Leguk Mbah Sarijan teh ngidung dicungar cengir. Menuju nu nikmat katingalina teh padahal mah karasana pahang jeung pahit di ongkoh mata klieur. Tapi percaya pinuh ka si Aki Rawit yen eta teh ubar nu matih anu ngajodo jeung kasakit Mbah Sarijan. Akhirna cai duagan teh memang beak jeung dedek-dedekna. Diinum ku Mbah Sarijan. Harta kene terus Mbah Sarijan mah ngagoler deui lalaunan. Nyanda we kana bantal. Ti koro pahit jeung bau pahang teu dirasa. Sabab beuteungna karasa ungap pun asa kembung. Ambekan ge asa seuseut. Mbah Sarijan terus bepeureman bari jeung ngarasakeun pahangna cai duagan dicampur jeung daun jawer kotok. Ulah sarempang. Ya moal nyanyaon sok we kulemkeun abah. Ke bakal karasa gak kasiatna mun geus udang kulem. Cek Aki Rawit ngabijaan. Atuh Mbah Sarijan teu beunta deui. Terus peureum bari jeung ngadaguan rasa tunggu. Ari anak-anakna mah narempokeun we ngariung keneh di dinya tapi jempe saurang oge teu aya anu ngomong. Kaayaan alam di luar menikeun kagandeng ku Soratongere. Memang da alam teh harita teh beuki burit, mata poe di tunggang gunung. Beulah kaler kadenge Soratongere teh melanjeng baturna sedi tempas mata kuaas. Di kidureang sora manuk patembalaan deui. Sedangkeun jalma-jalma urang dinya geus baralik ti pagaweanana. Terus ngarariung dina golodo bari jeung ngadaweung sarta ngobrol. Napokeun barudak-barudak nu keur arulin di buruan. Tungtungna raketek mata poe sumurup bray cahaya layung hibar dibagiakeun ku sorak gaang jeung jangkrik anu reang patembalan. Jiga anu nyengcerikan inditna mata poe nu kalindih ku alam peuting. Dina kayaan kitu Aki Rawit keur disuguh dahar dibarengan ku Aruji jeung kulawarga sejena. Sedangkeun Abah Sarijan mah meuni tibra sarena teh kawas anu nikmat pisan melikeun ka teh usik-usik.
mangsa alam nyerelek hanti karasa. Kira-kira wanci Isa anu ngariung didinya bet jadi nambahan. Lantaran tatangga-tatangga nu sejen jojo daratang basana teh ngalongok cenah. Komoda geus nyebar beja. Yen Bah Sarijan keur diubaran ku hiji tangtungan aki-aki nu gagah sakti tur pinter. Anu elmuna estuning aneh jeung matak heran. Atuh puguh we nu datang teh beuki loba. Utamana pisan mah para sesepuh lembur. Barang keur jongjon ngobrol kulisik Bah Sarijan lilir brai bentak. Terus red ka kenca, red ka katuhu nitenan kaayaan dirinya. Lampu gantung desurung caang ngemprainya angan ngarariung. Atuh rada ngarumas Bah Sarijan teh. Lantaran waktu mimiti saremah berang keneh alam teh. Celengkeun ari ayeuna geus caang oge ku lampu jeung rame loba jalma nu ngariung. Loh, waya kumaha yeuh? Nasa euyeul bapatur. Ceuk Bah Sarijan bari jeung ngarahu. Ayeuna mah karasa napasna hampang. Atuh puguh we adu ngobrol teh meuni simpe. Puluhan pasang panon melong kanu gering. Pak, ulah waka seusau Pak. Mangga beyo sing raos kulem da teu aya nanaon. Ieu mah seueur jalmi teh palain nelayan anu teu damang. Atuh kacabati kitu Pak, ieu teh tos wengi, mangga teraskeun we kulem. Cek Aruji nitah sare deui ka bapana. Tapi Bah Sarijan kalah kacungkeuleung cengkat jiga nu gede tanaga. Blak diu bangun tumanina pisan. Da eta mah jang Aruji nipikeun kacolohok campur jeung bunga. Sabab anu gering teh asa beda pisan kaayaanana, robah jeung asa tereh cangker. Ye, abah mah yang daaran yo. Beuteung lapar arep mangan. Ceuk Bah Sarijan dicampur jeung bahasa Jawa. Arep mangan cenah Sundana mah hayang dahar meureunana. Pak, Bah. Mangga Bah. Da seueur tuangan mah nuhun. Upami berantos balai tuang mah hiji tawis yen tereh damang. Cek Aruji bari jeung nyarenge seuri terus menta sangu keur adu gering ka indungna. Da geus sadia sangu leuleus mah jeung deungeunna oge aya. Ambu Sarijan bungaheun pisan. Sabab biasana mah nu gering teh terdaekeun dahar ngan ukur cai jeung cai we. Tapi ku ayeuna bet arep mangan. Waya gumai teh jidu. Bah Sarijan tumanyadi ka anakna. Loh, langkung saeutik teh watos Isa Bah. Loh, pengen teri jeung lapar kemana yo ari agirawit yo. Bah Sarijan rateret. Ingeteun ka agirawit kawas anu embung pajauh. Iya, Abah, aki mah bagi aya pikir sanyaot. Waduh, Ki, kuring meni asa ngemblong yo. Awak harampang himping napas lancan tongap teuing. Henteu batura teuing. Narik cager teh kitu kuring tiki. Waduh, sabab asa beda kerasana yo. Panyeri jadi longit, kariwang geus merulang. Timbul lapar jeung ayang udud. Syukur jeung Abah. Laras eta teh nyaning damang deui. Nanging ulah wakabingah deui margi leungitnya kasakit mah tara gancang beda deui jeung datangna. Sing tenang we heulaanan. Ulah rusuh teuing bunga make jeung darah yang udud. Nah eta teh Juga kirawit. Hatena mah ngarasa bagja. Lantaran pamentana tasiwanara geuning dicumponan. Anu gering geus hasil diubaran. Kalayan hasilna estuning matak nyugumakeun. Gede harapan kana hasil Bah Sarijan geus tantu bakal katulungan. Lo mangka ge kuring ngartos. Keur kitu sor nodorkeun sangu jeung deungeunna. Atuh teu loba omong eta Bah Sarijan da pugu nya laparna. Celebek we dahar dirajoanan ku nu sakunu ngariung. Kabeh ngarasa sugema lantaran anu gering teh geus inget deui kana dahar. Geus hayang udud bari jeung ngobrol. Tanda-tanda kawaringkasan geus katembong deui, malah mah beungeut Bah Sarijan jiga-jiga nu cahayaan.
Jangkrik reang di sarada di pipir imah jika nusurak ngabagiakeun ka Bah Sarijan anu cager tina geringna. Sadengkeun harita sareng sena Bah Sarijan dahar. Bah Sarijan tedek sare deui kelakah dar menta udud terus atuh ku aruji dibere. Pelenyun udud bangun nikmat. Ari ududna teh udud siong cap siluman. Satuluyna atuh milu ngobrol we jeung anu ngariung meuni sagala diomongkeun. Tayohna bae kasakit Abah Sarijan teh bener-bener geus leungit ilang lebih tanpa karana. Da buktina we geus dahar mah anu gering teh beuki cenghar. Ngomong bentes jeung ngandung sumanget. Sorot panon cahayaan, paroman teu alum teuing, yakin ngagambarkeun anu bungah gede harapan atuh puguh we. Sarerea ge ngarasa bunga lantaran anu gering teh maju ka cager. Kasugi para wargi, panjangna alam peuting dina ieu carita teh kacaturkeun urang jojo ringkesna mangsa. Kocap ning alam isukna isuk-isuk. Kocap ning alam isukna. Kula warga Abah Sarijan kacidak ngarasa bungahna ari sabab nu gering teh subuh kana oge geus nyaring. Malah bebeja hayang kacai cenah hayang emon. Anu biasana hayang dianteur teh ku harita mah indit sorangan we. Malahan mah teh kanyahoan inditna oge. Estuning mata kariwang. Tapi akhirna mah bungah we nu aya ari sabab. Beuki yakin yen Bah Sarijan geus cager. Teu jiga-jiga tas gering ripu. Katempona rancingeus sorot panon seukeut paroman bear marah mae estuning pikaresepeun. Ngan aya keneh tapak gering teh. Awakna begeng jeung panon caralong, tulang-tulang menikeun kana ronyol. Mangsa alam nyerelek hanti kerasa nincak kana mangsa haneut moyan. Bah Sarijan ngahaja bijil ketepas dituturkeun ka aruji da hariwang. Bisi bapana can pati jag-jag cenah bisi labuh teh ti kudawet teh. Tapi alhamdulillah Bah Sarijan teh tetela jag-jag belejag teu mata kariwan. Diuk ditepas bari jeung moyan hareupeut aki rawit. Malah aruji ge milu diuk bari jeung udud ting pelenyung. Kumaha karaoynya Abah? Nah aya perubahan atawa henteu? Aki macan ngarasa yakin. Sabab kakarasa penting bet geus bisa kitu. Aki rawit tumanya babakuna mah. Panon cahayaan hateda bunga ngang bakat ku bunga. Sabab hasil sapaneja dikobul kahayangna. Ngubaran Bah Sarijan tepikeun ka cager. Mohon pah, kumayo karaosna ye ayeuna yo. Ngatos jamang. Aruji oge nyambung nyarungsung kana pananyana Aki rawit. Komo manehna mah salaku cikal anak pangcikana leuwih penasaran. Hayang ngayakinkeun kaayaan bapakna. Ari Bah Sarijan memeh ngajawab pananya kitu teh regot nginum heula cai kopi. Mun jiga anu nikmateun pisan disambung ku udud pelenyun regot eureuleu teu rampok Bah Sarijan. Alhamdulillah ki. Jigana cager kuring teh ge. Sapap cira anu tadi nyot eueuh. Beteng anu moles jeung becus wae yo ngiles. Kan nyeri leungit kariwang entuk aya anu nyesa. Baca kuring teh kieu. Cager ayeuna mah. Nuhun gi. Ya syukur ari heuh mah cager mah. Memang kitu anu dihareupeun ku aki ge nuhun nuhun pisan. Mohon Pak. Abdi dibinga pisan Pak, maiki entuk gapla pagawe abdi teh. Da Abah da mah mugi-mugi we sing saterasna Pak, ulah kancuh deui ya penyakit. Cek aruji harita. Loh. Belas teuing cek. Ulah kancuh deui lah.
Ya, moga-moga wesin saterusnya. Cager bager loba rezeki ulah geringan jeung ulah loba nyeri. Heg, kuaki didoakeun. Moga-moga sing mulus rahayu barakah salamet, sing jauh balai para rezeki. Cek Aki Rawit dina ngomongna daria pisan lantaran hayang kapake jeung hayang diandal ku kulawarga Bah Sarijan da hayang bebas jeung ngaluasa pikeun cicing di dinya. Loh, mun kitu pisan sepuh dak kuring oge ento ayang kanco dewa du amit-amit cabang tutuka amit-amit cabang baye kesakitan geus leungit ulah sina datang doi geus bae segitu ulah rek didampahan ku nu anyar. Nah ayeuna puring teh jeung ngabudakeun cening ate ki ka ijina ka Aki anu geus sajak nulungan ka kuring tepikeun ka cager atuh keduana ka Aruji anaking anak bapa nu geus jadi tukang lentaran kana cagerna kasaged abah. Ari ka Aki Rawit moal panjang nu dicatur sabab kemari ge geus kaid yen Aki palai ngiringan cerek di dieu bae teh teuing kuring suka ilai tala malahan mah nuhun pisan waya sabab kuring bakal ngerasa regreg ari aya sepuh anu luhur ku ilmu jembar ku penala mangga teh teuing ari kersa cicing dinu kieu mah ari sabab gayan di dieu mah waduh batan sakieu kieu. Nuhun atuh nuhun. Aki teh bunga anu daya papadana bingahna kagiri-giri. Tapi pun kene Aki teh lain nek ngariweuh kanu di dieu. Nyasa teh hayang didinan cicing peda eta Aki teh keur bingung. Teu boga tempat pangcicingan. Dan kere ari kayaan geus robah majikan Aki teh. Ini deui ti dieu. Sugan jeung sugan aya milik. Waduh, Suryo ki najan bade saterasna oge teu naon-naon ya. Ngopodieun uring atuh. Untuk bisa mulang terima moal bisa ngan saukur nyebut noon. Dak muruhan mah wah moal sanggup yo. Nah, ayeuna Aki aya pamundut kitu atuh syukur ben waya. Mangga teh teuing ki bade calik di dieu ge. Abdi daang Aki tuang. Kuring lapar Aki wayahna kedah sabar. Pokoke keun ulas lempang cicing di dieu mah da moal aya nu ngalangan. Kabeh oge tang tu penuju. Kana ieu masalah. Nuhun atuh Bah. Ngacarima ku Aki teh. Nuhun pisan. Lah ayeuna Cik abdi Bah Aruji abah teh yo kacidang rasa bungaan ayo. Jababane anak anu panggedena Gus Acil menangkeun ubar. Sarta jelemana kebawa ka dieu nu ayeuna abah cager deui. Kabunga abah geus ese ngomongkeun anak ari cabab. Cagerna kasakit abah teh etuning gancang pisan. Kemari pas sore di ubaran loh wanci subuh geus jag-jag ringkas. Awak seger jeung rampang. Nah, kulantaran kitu Ci abah teh kacida bunga nadeh mulang terima kemane moal merek nanaon ngan abah deuk ngaragrageun kecap saluyu jeung jangci abah anu kemari sawah anu delegok jahe anu legana sebau kop mutlak grep diri maneh moal aya nu wani ngagago sabab sarere geus pada nyao yen eta sawah teh keur maneh nu gede jasa ka abah. Nah, kitu Ci. Kumaha karati? Cek Abah Sarijan bari panonna melong ka Aruji nu gawena unggut-unggutan bari jeung marah mai bunga. Lain bunga pedah rek menang sawah sabau. Ngan bunga we nempo bapak cager deui. Leuh Bah, abdi teh pingan nu teh babadana. Sabab abah berantos damang deui sapihara-pihari. Waduh ya ke bunga abdi moal aya nu nandingan Bah. Mari nya yok pisan tujuan abdi nu utama. Nah, perkawis sawah entuk janten tujuan Bah. Senaos entuk diburuan oge abdi mah waduh tetep bakal bebelakan jadi bapak nganari kitu cerana. Abdi oge moal dewasa upami kedah nampi kana pengasih di abah. Nuhun Bah, kartos pisan ku abdi.
syukur baik ngan kate ulah salah hartiji eta mah lain buruh sabab teu kudu buruhan abah mah bangna mere sawaso teh tandaning kebunga abah hayang tumari makan nu gede jasa nandal sakitu sadas bah kantos pisan ku abdi ge bah ketampi cek Aruji manehna narima kana pamere di bapana mutiluan sarua di bungahna lantaran masing-masing tujuanana geus kahontal atuh saterusna mah prung weh ngobrol selitempas bari jeung ngadaguan asak sangu ditepas kacida pisan hegarna lantaran kapoyanan keneh lila-kulila kaayaan alam teh beuki beurang anu ngobrol tetep uplak Bah Sarijan teh jiga-jiga tas gering parna ngobrolna teh jiga nu geus meakeun batur medar lampahan salila gering lamun teu kasapih ku ambu Sarijan mah jigana terus we ngawangkung nepikeun ka beurang moal inget-inget kana dahar ngan untung we indung Aruji buru-buru ngabejaan nitah dahar ka sararea da sanggup geus sayagi atuh brak dalahar bangun anu nikmat pisan ngarariung bala kecrakan es tuning matak betah. Kasubri para wargi gancangna mangsa alam dina ieu carita kocap ning Aki Rawi tegis tetep tumetep di imahna Bah Sarijan di lembur Ciburial kusakumna kulawarga pada ngaku pada ngahormat jeung ngajenan lantaran Aki Rawi teh memang gede jasa nah dina ngajait Bah Sarijan tina jurang katunggaraan Aki Rawi oge kacida di bungaheunana lantaran ayeuna mah geus teu kudu udar ider cukup ku cicing bae jeung senang-senang sabab dahareun jeung keperluan sejenna dicukupkeun ku Bah Sarijan ngan ari mimitina mah teu buru ngarasa tumarumpang da ngarumasakeun maneh jelema anyar nya lila kulila mah apal teu kaku atawa kagok jeung kulawarga Bah Sarijan teh asa jeung anak incu pribadi we ari perkara Bah Sarijan anu ngadadak cager bejana geus sumebar ka mana-mana salembur Ciburial mah geus pada nyaho kabeh ge geus jadi sawiwir hiji komo atuh kolot budak awe laki unggal poe teh oleh rame ngobrolkeun perkara Aki Rawi anu gagah sakti teh jeung luhur elmuna bisa nyagerkeun gering parna kalawan babari pisan nya ku dasar ieu lila kulila mah eta beja teh narekam ka unggal tempat tatalepa ka unggal jalma nu akhirna lembur sejen ge nyarahmuin yen di imah Bah Sarijan aya dukun lepus paraji sakti anu luhur ilmu jembar ku panalarna malahan mah beja nu katarima kurang lembur jauh atau lembur anggang leuwih hebat batan kajadian nu saanyana biasa we geus teu aneh ai sungut jelema mah sajengkal teh jadi sasiku jadi sadipa lantaran anu moal bejana pinter nyamaraan di tengah-tengah nu akhirna beja teh lintuh di jalan malahan mah loba nu papalimpang jeung kaayaan nu saanyana saterusna deui dibejakeun yen Aki Rawi teh bisa ngapung cenah eta teh pangaruh tina ieu jimat anu dipibandana atuh puguh we jalma-jalma teh jadi penasaran pada hayang nyaho kana buktina saliwat mah cenah hayang ngahaja datang kadinya hayang nenjokeun Aki Rawi bisa ngapung ka Jomantara atuh teu aneh kaum dangu teu mangkuk saminggu ngaran Aki Rawi jeung kasaktianana geus jadi sabiwir hiji jadi bukur catur urang lembur jadi bahan carita urang desa malahan mah ngaran Aruji jeung Bah Sarijan kababawa milu sohor ku omong jalma-jalma rea nu garetek biwir hayang nambahan beja ngarah leuwih euyeuh cenah kadengena nincak poe anu kasalapan tisaprak Aki Rawi aya di lembur Ciburial
Ka imah Abah Sarijan aya jalma nu datang opatan. Terus diterima ku Aruji. Dariuk ditepas hareup kalawan tarapti. Barang ditajam maksudna cenah menta tulung ka Kirawit lantaran dulurna gering di imahna. Atuh terba omong deui harta keneh ku Kirawit der diubaran. Tapi henteu indit ka imahna cukup ku di dinya we. Ngan ubarna dibejakeun kudu kudu kieu luyu jeung pitujuh anu dibikin ku si Wanara ieu teh berkah isukna eta jalma teh datang deui malah bebeja yen anu gering teh geus cager sarta jagdag waringkas sakumaha biasana eta jalma merek duit jeung dahareun sejenna minangkana mah pamulang tarima ka Kirawit meureun. Najan Kirawit kekepehan mung narima ge eta jalma keukeuh peuteukeuh masrahkeun. Nya akhirna mah duit ditarima sedangkeun aya dahareun dibagikeun ka kulawargana Abah Sarijan. Poe anu saterusna nungtutan aya nu datang. Ari maksudna sarua hayang ditulung ku Kirawit pajarkeun teh. Lantaran kulawargana gering isukna kitu deui terus unggah poe aya we anu datang. Malah akhirna mah cag we ieu carita urang Tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-58. Hatur nuhun ku sagala rupining perhatosanana ulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.